dewanya kurang kasawarga Kang saya aya buta nu ngabrontak ngaranna teh Prabu Niwata Kawasati Nagara Manimantaka saya pada lu nampak tutur kene kau mangga sok wae itu Pikawit tatapa dugi ka ayeuna geuning karasa nama ayeuna aya daek perih maka nya kitu jisim abdi istuning yakseni ti kawit dugi kawakasan oge moal bade ngijing sila bengkok sinuma ayo ka mangga rampaya Dola tinggal di Bapak Aing. Punten nu, nganau, ayo Kang. Hapunten nu. Hapunten. Teu aya wagelanana. Kakang Semar Banar cari Badranaya nun leres ayo Kang mangga ayo jang tutur ke jang kamana si cepot tuturkan gitu ketipu baik Yola, nah orang bertikeun aja Silaing juragan Arjuna dewek Bapak Sok aduh aya anak tuturkeun anak kingu ya mangga atuh kerang ayo Kang mangga ya anu segala rupa pasoalan oge urang teh Kakang kudu jeung aturan cenah Kakang pegek dunungan monyong mangga teh kitu pegek hayu tuturkeun deui aing pegek mangga goblok kejeng Kakang pegek aduh ampun Prabu Niwata Kawasa Dewa dek dipasrahkeun apa moal widadari gelis Tunjung Wiru Tunjung Wiru Jara pikir oleh bati jara rasa kata teh Pajanu tedai paler sumelang kanu rek mulang
kadungan cinta tresna dibangun tersangka belano gentang Anda netizen Aduh Gusti, di mana pasukan? Di Cuklan Gusti. Alah Gusti. Kunaonnya duka panginten tukang kenang saya pun hidup. Dah eta sisirian wae jeung. Ingis du merek Pak Anggang tungtungan abi teh melang teh kerasana jangan lampan nu dituju paksakeun mah Pak Haji Siti ngeureuy maju ulah koream kunanjak rumengha sungkan nek mia tanjak kanu kaliwatan tang tupangi jeung pudunan kitu deui kabagjaan bandingan katunggaraan bandingan lekenan bari ngeureuyeuh pacuan ulah rek lamun maksud pinangge gagal mun maksud pinangge gagal pangpring alah pangpring bintang kukus jadi tilu alah ngiring abdi ngiring najan pupus dabdi milu pangpring alah pangpring bintang pupus rarararararangkeyan ngiring abdi ngiring ngiring abdi ngiring najan pupus tongah kereyan agang eta kamana kamananya nyiar kamananya nyiar agang ari sakieu mah sakieu panak agang ari kamana kamana nyamen tatung kamana
Lawan gudang Sakya Panas hatena Genderah kingkang ngalaga wonten lawang salamanaken Dewa gelis tunjung wiru nung anu jadi buah ati panyilekan akang ieu birahi akang nepi ka kieu jauh di jugjug anggang di teang nor pancasina teh mapageun ka papa Gusti upami teh mah ayeuna widadari teu dipasieheun sawios urang sorobot deui we kulan. Heueuh nyeta. Ngan heulaanan di daguan sabarna. Pantesna teh ngajingjing payung ditiung ku lantang. Dibalik teteh kulan dibalik ngajingjing lantang ditiung payung. Oh muhun. Balai katuangan naon leuwih ti sawarga aya. Nyai anu geulis. Akang tingali awak nepi ka sagede kieu teh marukana teh kadaharan akang tedaun akang teh bergiji wungkul. Kitu geuninnya ai dahar menak. Ai menak mah geuningan enjing-enjing sayur asem. Pasi siang roti sareng susu. Pasosonten nog. Obat. Nah, ari bangsa aing nu leutik. Isuk-isuk angeun kacang. Tengah poe angeun kacang dihaneutkeun. Pas sore kacang geus saat. Tengah peuting kacang tutung. Subuh-subuh bau. Da dihaneutkeun terus. Isuk-isuk teh deui kacang bari. Di mana rek jadi daging. Ya. Arjuna panengapan dawa parantos gawe bareng sareng widadari oge disatujuan ku para juata marasanga. Nyata nyarangan Dewi Tunjung Wiru. Tapi teka tingalieun ku ieu raja negara tim negara Manimantaka. Nyata Prabu Niwata Kawasa. Allah ngaku tingali lawang selap matangkap muka dulu. Wah. Geus datang. Eta widadari kabogoh aing. Eta geus datang. Wah. Ulus kawin teh geulis. Nyaan jadi dulu aing kawin. Uluh. Seungit nage dugi ka dieu Gusti, tobat teuing.
Datan nira tangga demen. Datan nira tangga demen yang pakui gandrano. Gendera kingkang prabda. Coba. Ieu teh Dewi Tunjung Wiru. Tapi no damel kaula nun Raka Prabu. Unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka hunyuk panjenengan Raka Prabu. Nuhunok. Aduh, haling sia aing dek bobogohan. Gusti upami teh amat cio salira di rapalan di sawarga meniloka di mana pada bulan puasa? Bulan madu. Aya sumuhun bulan madu Gusti. Dok, Tunjung Wiru. Kaula nu. Cik tanggah nu. Ya, kaula nu. Doa. We gening. Ya we gening jika Sophia lah coba asli sama bulu mata lain palsu. Coba nah asyik pemajikan aing tuh wedak teh nah da beri tutungnya jeung bau ketos bagja teuing nongr ya atuh ka dieu. Kunaon nugi kalami-lami teuing akang ngantosan? Anu mawi kaula nun kaula teh. Istuni ngantosan kaputusan ti para dewa nya ayeuna mah parantosah kaula teh ayeuna. Pileuleyan ka para dewa wireh kaula teh bade ngiring ka salira da sami aing ngeunaan cinta mah kaula oge kitu. Toba. Ya. Nuhun seneng. Lamun nok ayeuna bogoh ka akang dedeh ka akang cing atuh akang hayang ngalahun di dieu. Akang hayang meluk. Tapi no damel kaula nun mangga kaula nun. Alah. Muni geunah ieu aing nikmat bobogohan Gusti. Penasti kersayang tumampara. Nafsu birahi anu sakitu gedena. Atuh ieu Prabu Niwata kawasan. Nyaeta ngagijlikeun ka masalah mangke bakal kagungan turunan anu sasatna teu ibuan anu bakal neraskeun di negara Manimantaka. Alah. Naon ngajengkang anjeun. Tepi no damel kaula nu salira teh dugi ka sakti teuing atuh kagungan naon Raka Prabu? Akang laras kaula nu. Akang teh ieu gaduh ilmu dina Tikoro sagede nog. Marukana lamun ditiupkeun ka gunung rugrug ka sagara matak saat. Aduh, nuhun gaduh salaki kaula gagah sakti mandraguna. Cobi kaula nun Kang hoyong ningal kumaha teh rupina. Rupina jimat laras kaula nu Arjuna anu parantos di jangjian tadina lajeng wae nyandak pusaka Pasupati nyaeta sasat upami salangap teh mah denawa yakin bakal ditujukeun kana Tikoro. Anu mana kaula nun naon teh hoyong ningal jimat angke we di ditu. Hoyong ayeuna. Atuh ieu Prabu Niwata kawasan. Inggih. Lajeng nyalangapkeun bahamna. Panah Pasupati dilepaskeun tina Gonewa. Hingga Tikoro na ieu denawa kapangang
kuyeup anak pasopati ngajengkang masing patit kumakan. Kurang pasukan ayo serbu ya dulungan orang cilaka tuba. Ajar widadari tukang tipu teh ka mana bieu? Nah, tuh nanyakeun ka dewek teh ka karek loal. Wah, sia daek teh daek mana dewa namanya dewa kuluhu. Sia nu nyebut dewa kaing. Sia nu nyebut kuluhu mah teh. Heuh mana dewa atawa bangsa manusia? Dewa. Dewa naon maneh? Dewa anu eta teh geuning dewa kineu. Dewa rongsokan. Bisi dirinya boga besi urut. Kayak gitu, boga jualan dinya. Montong ka mana karep sia ngomong cek gejul. Modar sia. Ayo usik sia. Ayo usik. Kiwiri kada widak. Karasa, waduh hebat oge teh jelema euy. Bisa jadi mana tukang ulin. Aing tara digawe uline terus. Maksudnya ulin teh ulin usik. Usik na ya, wait ya. Ya, tuh wait. Wait. Naonan cenah teteh. Aing asa teu kaharti biji naon teh. Ampun. Aing juga teh cengeun euy. Alah, what up ya saja. Aduh, anjing. Go wait. Go wait. Anjing. Aduh, peureuss goblok. What ya pat ya. Waduh, kurang ajar sih. Waduh, aduh. Nah, saya tak bina-bina cering, bah. Ampun. Wah, dia sakit. Ya, ya. Ya. Ada, bah. Tah eta siap biwir sok nyarekan wae batur teh letah teh dikeuretan di akhirat sia goblok. Aing mun sebelah. Ya aduh, ya. Aduh. Ya syakeun syakeun. Aduh. Ai sugan aing rek ngagudakeun ilmu. Sakarat murenya. Ai sia unggal ngelewat aing, ai we. Cicing. Untuk mecakan tanaga aing aya keneh kitu tanaga. Hiji, dua, tilu. Alah. Duh, cilaka ya aing.
Tolong. 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 Alah, tolong alah. Tolongan itu dulu. Tolong. Lah, di mana lu lah? Tolong. Si dawala tinggal curugna. Tolong. Boro. Kunaon teh teh? Lain kurang kapan katinihan. La ilaha illallah. Mugi ka kitu eta kalakuan si eta duh. Nggawekeun di mana ke geus kaangkat, si leung nikah aja geuat buru-buru heeh. Buru-buru dawala euy. Suka terus benang. Aya aing nya ka naon bete euy. Heuh. Sok buru-buru euy. Buru-buru euy. Buru-buru euy. Ah, sangkeul aing ah. Hai Arjuna, kaulanun kula ajeun dihaturanan linggih ku Hyang Otipati Jagatnata. Ajeun bakal menang ganjaran, nyaeta bakal dijadikeun raja sapoe sapeuting di sawarga, ukuran dunya 1,5 tahun. Kalayan dina gelar Prabu Klitikumba ali-ali. Ya. Nah, ari dunungan di istrenane sagedeung di euy. Bakal dijadikan raja sapoe sapeuting ukuran sawarga, ukuran dunya mah 1,5 tahun. Tahun setengah ukuran dunia. Dewek mah di dunya teh jadi raja sapoe ge henteu. Hah? Oh. Dunungan aing mah jadi raja nepi ka 1,5 tahun. Di sawarga teh. Dek jadi RT ge 3 minggu geus pada ngahujat. Da eta tuh da beas keur pake miskin teh ku dewek di kejo. Tong borong wa kamera batur da aing hayang atuh. Hah? Lah. Naon? Bagja nu teh papadana euy. Sing horeng sagala rupa oge kahadean terus kahadean tiap poe teh. Sabab pangeran oge cenah ngeuningan di akhirat teh bakal ngayakeun timbangan. Berat kana dosa digebruskeun ka neraka. Nya. Tah ayeuna teh ulah make jeung hayang ditimbang di ditu mending nimbang maneh we ti ayeuna. Tah geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareup beungbeuratan ku kahadean. Hah? Sugane ngagurayot atuh kana hade. Nya. Janji Allah oge da moal make jeung jalir janji. Yen sakur jalma anu tobat teu bisa naon moal ngalaksanakeun deui laku lampah anu sasatna teu dipikaharep anu ngarugikeun boh ka nagara, boh ka bangsa, boh ka diri sorangan, boh ka tetangga. Genti ayeuna mah ku guna pikeun kapentingan negara bangsa katut jejeg dina agamana istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan atuh ti akang saparakansa nyangakeun panglayade ku cara kieu gogonyakan ulah soteh jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara kadar ti soledat letah lepas sakudak sakedik hapunten da teu aya skenario na ilalakon teh istuning sakapanggih-panggih ukur ngapalkeun jalan caritra tadina
garapan mapan sewang-sewangan tangtos seueur lepatna batan leresna ku kituna mugia ngahapunten tina sagala pihak kalepatan ageng sepunten alit kalian tetap tiap malam minggu tongton di TPI wayang golek nepangan kasadayana para mitra nya rupina sakitu we ti akang saparakan sa mudah-mudahan TPI sakali jaya tetap jaya Jaya. anu ngadangukeun di bumina sewang-sewangan anu tipina rada alit enggak ngarameseran nu rada ageung nya supados ece nya didoakeun cing beunghar nya anu kagungan hitam putih enggak cenah berwarna nya gitu anu kagungan sepeda enggak mesin motor nya teras beunghar peser mobil omat ulah lepat meser serang beli sawah nya ulah lali we zakat 2,5% tina hasil usaha urang da keur urang-urang keneh teh kitu beja teh akang lajo ngadu domba isuk nya ieu urang ngadu domba atur nuhun ti akang saparakan sakitu nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin. nya